Ojek? Mohon ibu. Mereka mana? Ih, mending hayang nyaho we kan urusan batur teh. Hor, kan ibu terek ngojek lah ya. Oh, ada ngojek cek sarek nyaleng. Terus lamun abi teu apa rek ka manana, kumaha nganterkeunana atuh? Makanya nanya kumaha? Nya make motor atuh, nya make gerobak. Pan ibu ari apal mah tujuanana rek ka mana? Tadi geus dianterkeun ku abi make motor. Atuh nah hali dianterkeun cerita tadi, malah kahmat soblak wae. Pan abi mah teu apal ibu tujuanana rek ka mana? Memangna mana tuh ka tujuan? Ari abi mah teu boga tujuan ka mana-mana, da keur ngojek ieu mah. Otak oge ieu hirup teh sing bener, arah boga tujuan. Teuing ibu liur abi mah. Atuh make ngojek adi lieur mah. Kan butuh duit. Mas ibu ngojek ge kan sajen dong ka abi. Ogot cenah butuh duit, tapi malah nih teh ngojek ga batur. Teu bu, teu butuh duit abi mah. Nah, atuh make ngojek. Rek eureun da ngojekna oge. Nah, Rek nyaleng. pantesannya bala kamu nganterkeun abdi. Geuning mah si keneh ngojek. Kok cenah kamar marek nyaleng. Wah, si gana yo mah rek ngojek bari kampanye. Naon sih bu? Geus atuh, rek naon ibu ka dieu? Nya rek ngojek atuh, mah nya rek ada jangkrik. Nya geus atuh. Bro naik. Nah, tadi tanya heula dek ka mana? Sok manyang ge teh. Ngalinit ini coba juga kemari. Arek ka restoran abdi teh. Hayu. Mana can pernah nya ada hari restoran? Encan. Iya mah. Cobaan atuh dah di restoran lah apal. Embung mahal. Sama mahal-mahalna oge. Mati aku kudu ngadual imah tuh. Yeuh, jadi anak muda mah kudu berani mencoba banyak hal. Karena boga pengalaman. Karena aya caritakeun ke anak icu. Lah. Ulah abang kana cicing di kampung yeuh. Dikatakan saandaang di restoran. Sekali-kali mah cobaan. Ajak kolot. Hareueuh kolotna oge. Nah ke mana? Emang ngaras hulu udah teu kabeli gas. Bapak gering geus satahun teu bisa walakaya. Masa bu, bro ayo rek restoran mah dianterkeun. Sakalian abi ge rek dahar di ditu. Kabeneran ti isuk can dahar. Mana ek dahar di restoran? Siapa tuh mikir? Segitu kolot tipu oge. Da angga mah di kudu di restoran. Hor ari ibu. Jeruk mah saya nawe ulah nganggu kana gengsi. Sing karunya ieu ka kolot. Bisa we ibu maka batur. Ibu ganu sarua balangsak balaga segala daang ka restoran. Nah sana nek daang. Ibu rek naon atuh ka restoran? Abdi mah nek kuli. Mana bu? Naon? Duit. Duit? Ongkos. Dari mana? Duit atau ongkos? Kapan mayar ongkos teh ku duit meureun, lain ku daun. Emang bisa make daun? Si ibu. Eta mah ibarat mah. Oh, jadi di barat mah ongkos ojeknya bisa make daun. Aku mah tuh. Ting ibu geus. Teu penting eta mah. Atuh teu penting mah segala diomong-omong. Geus buru manadikeun duitna Abi rek narik deui geus beurang. Eta eueuh duitna oge. Bisa make debit teu atuh? Nya teu bisa atuh bu. Rek kana naon gesekna, kana kewek. Atuh da eueuh duit cash. Ari eta na dompet naon atuh ti kakanu kitu? Lain duit ieu mah. Terus naon atuh? Daun. Naon bu? Rek ngojek. Moal. Terus rek naon atuh ka dieu? Pinjem duit. Nyem duit. Oh, teu boga. Keur nepo naon eta? Iya, nempo jeleman ditangkap ku polisi gara-gara ngajual daun ganja. Memang daun ganja dilarangnya? Ya dilarang atuh. Udah tergolong karena tumbuhan narkotika. Daun ganja mah ibu matak ngaruksa karena sel-sel otak. Pokoknya mah karena sirah teh matak liur. Nah daun ganja hungkul dilarang teh. Dari daun sampo henteu. Atuh daun sampo mah beda ibu. Teu matak liur. Cek saha ieu teh? Tadi beurang abdi dahar jeung daun sampo. Ti kayeuna ge sirah liur keneh. Nanya ieu teh. Loba teuing we meureun teh mah ngadaharna jadi we liur. Saeutik kadahar daun sampo mah ngan peda hutang abdi nu loba. Ayo buru. Kelabu sakedeung. Emang. Kunaon? Iya bu ya perlu. Ibu boga banking teh atuh. Oh, geus teu melak. Keueuna ge di plakat cosin ayeuna mah. Nama ke jadi kana cesin. Oh, pas betara nyakeun cukup packing lain. Ari ibu. Maksudnya teh banking, aplikasi, lain jukut. Memang jukut aya aplikasina nya. Lain aplikasi jukut. Maksudnya teh ibu aplikasi bank. Oh, aplikasi bank. Nah, tuh ngomong tadi sing euceureuh. Ajang naon kitu aplikasi bank. Ngajang transaksi atuh ibu. Nah, kitu nu rek kawin. Mana ke jor-joran kanu kawin? Ongko bieu cerahkeun dengan saksi. Aing mah. Lain dengan saksi ibu. Transaksi. Rek ngirim duit atulah. Balaga. Balaga naon ari ibu? Eta we, dikirim duit oge meni kudu dibeja-beja. Ya salam.
Ojeng, Ayo Bu. asa haus abi oge, entai seeutik. Ya. Nah hani warasaan say teh. Da ngahaja meulin lagi nu tawar. Lah eta ari barang beli teh sok ditawar. Jadi we tadi bare gula. Lain teh dibere gula. Tama emang eueuh rasaan we. Atuh li ngomong kana boga warungna. Oh rasaan gitu. Ih. Eta mah ti dituna ge geus eueuh rasaan, Ibu. Berarti kudu komplain ke pabrikna. Eta mah ti pabrikna oge teh dirasaan. Berarti nu gawena nu teu areucereug. Lain teh aleucereug, Ibu. Emang eta mah produkna we nu teu dibere rasa. Nah, ama kita dibere rasa, teu bogoh euy sugan. Ibu mari ngomong sok anu lain-lain. Nah meuli naon deui kitu? Teu meulina naon ku eta hungkul. Ari biasana meuli nu lain-lain. Ngomong jeung Ibu mah sok matak lieur. Lieur mah nginum ubar, lain nyalakeun batur. Keur ngadahar naon maneh? Iya, ada roti tawar. Beli roti oge meuni kudu sagala ditawar. Maksudnya teh rasana. Atuh meuli kudu dirasa-rasa barang beli oge. Sok we atuh aya duitna mah. Ya aing mah. Maksudnya teh jenis roti na Ibu, roti tawar. Nyaho teu? Nya nyaho atuh. Sagala rupa jenis roti ge apa abdi mah? Do sok meuli. Nah, tuh ada apa mah? Hari ngomong teh coba tong sok ka mana-mana, lieur. Emang namanya saha? Make ngararang abdi gada gidig. Nah, saha nu ngalarang Ibu ulah gada gidig? Eta bieu cenah tong kemana-mana. Ya Robi Karim. Geus Ibu rah Ibu, rek ngojek mah, rek ka mana? Nek ka toko roti, rek meuli roti tawar. Nah, kan Ibu ge meuli roti tawar. Ah, da abdi mah meuli roti teh ditawar. Sok langsung dibayar. Hei, Teu Bu, teu ngojek abi mah. atuh sia mah ngajrog di dieu. Teu nya hayang we. Ari teh ngojek mah cicing wa teu ieu mah. Teu nya kendahay cicing di dieu oge. Ibu ge etangan gada gidig wae. Da kumaha abdi atuh? Saha mana jadi ngatur-ngatur? Heuh, bae lah mah Ibu we. Cicing lah, berpuasa ieu. Rek puasa sok kitu ge balaga, meuni diomong-omong. Lain kitu. Pan ada ngawangkong jeung Ibu masuk matak batal puasa. Nah, make matak batal puasa. Da aing mah teu ngajakan nginum. Ngawangkong jeung Ibu masuk matak rudek. Boga duit teh maneh. Henteu. Tah eta nu matak rudet mah, nyalahkeun batur. Ojek, Ayo Bu, rek ka mana? rek balanya. Balanjana rek ka mana? Ari balanya mah ke pasar atuh. Maknya ke kebon awi. Maksudna teh pasar naon Ibu? Nya pasar jelema atuh. Nya pasar setan. Pan ada ngaranan pasar teh loba Ibu. Jiga nu daragangna loba. Nya heueuh atuh di pasar mah loba dagangan. Ari saeutik mah lain pasar ngaranna, tapi warung. Cuk saha? Aya warung nu daganganana loba. Lengkap sagala aya. Warung mana? Eta warung Cituti sagala aya. Lengkap. Bisa tuh Ibu dah rek ka pasar mah. Ah, moal ka pasar abdi mah. Nya. Tadi rek ka pasar cenah. Nek ka warung Catuti we. Atuh lain tadi ngomong teh rek balanya kitu ka warung. Meureun lagi geus nepi. Ada ka warung lain nek balanya. Narek naon atuh? Nek nganyuk.